malahan hiji kahormatan jisim abdi digingsir linggih ku Narapati dionang kuraja dicalukan kuratu dasar syah anu sanes padigingsir linggih ku salira pada hoyo pada palai sadayana digingsir linggih ku salira ngeran mangga gerawak cabalaka ulah aya anu dininding kelir genang siloka gera pedar sacara basna nyayogikeun jisim abdi tanaga sareng emutan geran syukur bagja kamayangan tibala satuluina bangga geran kaula selaku raja di ieu nagara Narapati di ieu negeri tibala dina poe ieu kaula rek mere layang pangajen anu saluhur-luhurna khusus ka anjeun Kipati jeung Suropati wala baksar salira teh masihan pangajen teh penghargaan bener uluh nampi di penghargaan poe ieu nya meni parantos ngajajar teh eta piagam penghargaan ti salira ngeran dirorompok di ruang tamu dijajarkeun aya nu dilaminating aya nu dipiguraan wae aya penghargaan ti salira ari syariatna mah teu pira ukur kertas ditulisan tanda terima kasih anu diteken ku raja dina mangsa ngeuyeuk daya olah nagara teu pira syariat nama kertas nanging mangpaat nama agung pisan hiji panginten pangeling-eling kaenggo jisim abdi yen dina ngabdikeun diri sabaraga ka nagara teh geuningan aya mangpaatna aya guna sareng pentingna demi kapentingan masyarakat jeung nagarana kaduana upami dibaca ku nonoman khusus kanggo pun anak bakal janten motivasi kanggo barudak ngora yen kolot-kolotna teh geuningan dina mangsa ngeuyeuk daya ulah nagara teh aya tanah hartosna aya mangpaatna aya guna tur mangpaatna demi kapentingan nagara sareng bangsa janten pamicu kanggo generasi muda anu bakal datang margi apa nagara urang teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas dina mangsa ngajawab tantangan anu bakal datang boh tantangan ayeuna anu dipidamel ku urang dijalankeun boh tantangan kapayuna nyaeta anu bakal diteraskeun ku generasi muda urang sadayana angot dina era digital ayeuna dina era informasi anu masif informasi anu luar biasa teknologi anu luar biasa panginten tantangan anu bakal datang teh dina nying hareupan kamajuan zaman boh nagara boh masyarakatna zaman ayeuna sareng zaman anu bakal datang tangtos bakal aya bentenna numawi panginten nagara teh ngabutuhkeun sumber daya anu handal bener ku hal eta mudah-mudahane kapayuna nagara urang teh nyaeta diteraskeun ku pemuda-pemuda anu sumber daya manusana anu berkualitas sabab anu disebat pemuda generasi muda teh tulang tonggongna nagara nagara bisa ajeg upami tulang tonggongna kokoh nagara bisa ajeg panceg teu ungut kalinduan tegeda keanginan upami para nonomanana hartosna mentingkeun demi kepentingan negara sareng bangsana ngabangkitkeun rasa loyalitas bangsaanana
demi ngawujudna cita-cita urangnya eta negara anu subur, makmur, gemah, ripah, loh Cinawi aman santosa, kerta jeung laharja negara madani mardotila kahonta. Bener? Ku hal eta panginten salira salah sawios motivasi kanggo sadayana dina mangsa salira masrakeun penghargaan ieu teh motivasi kanggo nu sanesna pikeun ngaroncatkeun dina sagala widang kagiatan anu aya patula jeung patalina demi kepentingan negara jeung bangsa. Syukur bagja kamayangan Senopati timbalan. Memang negara urang ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas. Laras. Nu mawi kitu kaula rek umaja kasadaya aparatur negara pikeun ngaronyatkeun pagawean dina mangsa ngabikeun diri sabaraga ka negara ulah aya nu nepi ka hartina nu ngeunah-ngeunah mun teu henteu. Laras. Kudu sabengketan sauyunan dina mangsa ngaronyatkeun ajen inajen ieu negara urang negara Banjar Kancana. Laras sing sajalan urang. Ya mudah-mudahan Gusti urang contohan ku urang pamimpin ku aparatur negara da sakedana urang teh punten ye sanes mamatahan ngojaya kameri nitah ngenog gahaya salaku pamimpin salaku aparatur negara teh kedah ngating naon teh hiji contoh anu patotos kanggo masyarakatna. Leres hai supaya jadi figur margi naon jadi pamimpin teh nyaeta jadi figur kanggo masyarakatna. Numawi panginten pamimpin di dieu kedah masagi boh paelmuanana masagi dina ilmuna boh masagi dina akhlakna boh masagi dina sagala rupa pasualan pikeun ngajawab tantangan anu bakal datang. Terus bener pangpangna masalah akhlak aya ti Gusti anu parantos katingali dina waktu ayeuna masalah akhlak teh kiwari rada ngahariwangkeun. Ngahariwangkeun kumaha? Hariwang. Margi naon bencana anu datang ka urang kiwari, bencana alam anu kiwari datang boh longsor boh sagala rupana, sanes kanung harti eta ngaremehkeun. Nanging saleresna upami ditingali tina kasang tukangna sudut pandang anu lain eta bencana teh masih kena disebat alit. Sabab bakal aya bencana nu bakal datang anu pangageng-agengna nyaeta bencana akhlak, bencana moral anu bakal tumiba ka urang. Bencana akhlak. Mangga tingali ayeuna dina media sosial ayeuna punten kajahatan kiwari parantos di mana dibeni anu jahat teh nararemrak ayeuna mah wararani ayeuna mah bogeng motor bojamret teh mah kajahatan can akhlak ayeuna manusia anu katingali dina media sosial ayeuna Gusti numur beng alam jauh tanah kalangit tina akhlakul karimah. Pangpangna generasi muda kadang-kadang ayeuna barudak sakola wani ngalawan ka guruna. Ih, laras kata teh jeung nyana ulah. Barudak sakola teh ayeuna kadang-kadang wani ngalawan ka guruna. Guru ditenggelan ku saangkatan. Manya aya berita guru ditenggelan ku saangkatan. Padahal disebut guru teh apanan urang tiasa nulis, urang tiasa maca, urang tiasa ngitung, syariatna apan ti guru.
tapi nah ayeuna morana manusia morana barudak mora ayeuna barudak zaman ayeuna kadang-kadang wani ka guru wani ka indung jeung ka bapana kadang-kadang indung bapana ge pipilueun baheula mamu ditampiling ku guru eta murid bebeja ka indung bapana malah ditamahan tapi ayeuna indung bapana pipilueun ngarempu guruna kadon dilaporkeun eta guruna kanu berwajib rek kumaha kaayaan pendidikan kapayuna upami mentalitas sadayana para nonoman jika kitu rek kumaha nyi hareupan tantangan anu bakal datang wallah waduh jadi serba salah ini mah guru teh nyare kumaha tadi care kumaha jangan hampura gaji guru laleutik kumaha laleutik ayeuna mah gaji guru teh eleh ku gaji MBG padahal maju mundurna hiji negara ditangtukeun ku dunia pendidikanana lamun pendidikan awut-awutan bangsana bakal rusak di dunia pendidikan aya guru nu matak teh saeutik ayeuna guru-guru hampura guru-guru neangan paleleuwih hampura dabongan situasina kieu nu matak nagara di waktu ayeuna kudu memperhatikan karena nasibna guru kudu aya perubahan sistem deui rek kumaha awut-awutan kahareupna lamun guru di muka bumi waduh lain waduh mikir ai gaji dewan apung-apungan gaji pegawai negeri apung-apungan gawehna gaji anu karitu apung-apungan ai gaji guru motor ge ngiridit ieu mah ge kontrak nih guru mah kadang-kadang khawatir cek jeung aneh maka jeung aya guru honorer nah di nu lain mah eueuh honorer guru honorer kabayang gaji nasa kumaha nu matak jisim abdi salaku Senopati jisim abdi bade umajak nyaeta ka para wakil-wakil rakyat sadayana pikeun memperhatikeun nasibna guru sabab guru bakal nangtukeun dunia pendidikan ka hareupna bakal nangtukeun sumber daya manusia anu cerdas da moal aya dewan lamun eueuh guru mah aya presiden mual aya presiden lamun eueuh guru mah mual aya menteri lamun eueuh guru mah nu mata kabeh kudu hormat ka guru lain nu harti ngutuskeun guru tapi kudu hormat da adab urang mah kitu yakin aing eta ngomong tina hate aing meuli naon-naon deui ketir ningali zaman ayeuna nasib guru ayeuna tingali guru diuhak sampelaku muridna guru diuhak sampelaku muridna rek kumaha ka hareupna rek teu nyeri hati kumaha aing bisa nulis aing bisa maca syariat ti guru tapi guru diraracet model kitu patuh waduh bisa kakawen teti guru aing teh guru teh kadon pulang paling tapi geuning aya eta guru anu teu balik eta mah oknum eta mah berarti lain guru eta mah oknum da kangaran guru mah kabeh ge hade kumaha itu eta mah jelemana oknumna guru nu teu hade mah da titel guru mah kabeh ge bener oknum mah di mana-mana model polisi kabeh ge polisi mah alus ngan anu goreng teh oknumna
oi yo tong boro tina guru tong boro tina polisi di negara panina peuteui aya hileudna Bapak Tani melak peuteui teh jeung hileudna tapi lamun geus jadi peuteui aya hileudan tong boro dina peuteui di negara komo di negara mah hileud hungkul lolobana komo di rombongan mah aya hileud tuh waduh di rombongan ge loba hileud syukur bagja kamayangan nya lawa kamolotot si tidak lupa si teh MC wayang mah bager eta mah bager pang bagerna apa abdi ngan dikawal meureun jadi tilu bade ka urang mana kaulah yang kawin ternyata ka urang luar negeri walah ka urang luar negeri bener ka urang mana nyaeta urang negara Tirta Dahana bener saha kakasina kakasihna nyata Dewi Dahanawati bener atunaha salilamar raja urang lamar ngan anu jadi masalah ieu awewe teu bisa dilamar teu tiasa dilamar bener nah Gusti anu bogoh ka Dewi Dahanawati lain kaula wungkul raja-raja di Satatar Madya Desa mikahayang ka Dewi Dahanawati anu tungtungna di negara Tirta Dahana diakeun sayembara belabar kawat anu jago bener wah saha-saha anu bisa ngelekeun jago saemara bisa ngapoyong Dewi Dahanawati upinu jago saemarana patih negara ngaranna nyaeta Dahana Sakti kitu ngaran kabeh tina dahan kabeh moha nagala matriark tuh je keluarga Abbasiyah mulai jadina ya putih raja nyata Prabu Dahana Dewa tuning Gus Dahan Dewa keluarga Flora dan Pak Udin mereka jantan kumatah wayahna kaula rek pati moncrot ketika jen Senopati maksudna milu saya barang udah kiadi anu kapersanten hampura patih lain kaula teu percaya ka anjeun ngan anjeun kudu ngaku yen anu pangjagona di negara lintan ti Senopati ulah laras bangga ngiran bangga sanggup pane Senopati omana ngeran gering saya marah mah da kalarasan di Simabri aya 3 bulan tegelut itu barantos cara rangkeul awake nya teu salam olahraga panginten sae mangga di daing mah teu apa dulu atuh udah apa atuh ulah hara-hara ka Persib dah nya nya ge gua bidak nonton di stadion calukan batur-batur lain urusan Persib ih keke abdi mah Persib bola ngagenuk dina hati Gusti 3-0 sok abdi mah teu nadar teu ngasari pamajikan diserahkeun nah pokoknya pamajikan diserahkeun gara-gara Persib lain nginyi moal naib ka Bang Emok seperti gara-gara Persib COD-an wae Gusti pun bojo teh nya kawas beunghar wae pun bojo teh ngonglen dituluy ngapoe datang teh pake deui COD kenal pot maka jeung COD kenal pot bojo mah motor gitu boga kedapot ai motor boga henteu paranti naon paranti hitut jadi pun bojo mah lamun hitut kena kenapot bereng-beng sebados hitut teh racing
Aku masih awe, semua aku abdi lah. Calokan batu pada saya mangga aku sih mangga. Kanario. Biasa we tuh. Oh. Kan ngomongna cowong dah wah halang beun. Goblok. Dina jero irung aya kalajengking. Menyatoi. Allahu Akbar nomor pengalaman. Lain kalajengking belegu puluh irung. Allahu Akbar nomor pengalaman. Paingan aing deket sia eungap da oksigen kasedot ku sia kabeh. Ongge tuh kabatur teh hoy. Lain aing mah maneh tong ngamek tapi naon rek nanya tapi tong ngamek. Naon? Ai sia ngorong ku naon? Penasaran Bu. Da ku curug mah logor anjing. Pasti logo. Aing ngorong. Heeh. Ku pacul. Puas. Aduh, ku pacul ku aing. Aduh, ampun aing. Pembatok siap puas. Aduh, api-api ngahulang tuh padahal mah dina cirina teh ngaguru. Ribu celina sedot-sedot. Ripuh ieu ampun, ripuh-ripuh teuing ampun. Halah, rek ieu wae sia teh. Ampun teuing sia teh. Heueuh peningkatan pisan sia teh. Ngan budeg ge hayo. Diomongkeun ke cicing itu. Dia omong ke jeung jedog tuh. Tigali. Wey. Ngalieukeun ka itu. Cek salah kalian. Ngalieukeun ka itu kadengeun aku masih goblok kamu ya bola. Nyangakeun si mapangabaktos Gusti diterima. Bulanto. Allahu Akbar bulan kadengeuna naon ji goblok ya aduh. Aya maneh. Amang. Cager. Cager. Uluh. Sabaraha dinten? Anjir sabaraha dinten. Cager. Sabaraha dinten naon? Allahu Akbar. Keur usum. Keur usum anu loba nu diaknamu. Usum naon anjing aing mah cager, dodoh teuing batu. Awan nu batuk anjing is. Jeruk nipis. Awan nu batuk jeung kecap. Kecap eta bener. Tong make enom. Jeruk nipis jeung kecap bungkus tong make enom. Siapa yang makan dog mah temennya mau goreng. Benteng deui eta mudah-mudahan cing cager didoakeun. Cing loba nginum. Aing mah teu batuk anjing. Minum cai. Nginum cai herang. Cai herang minimal 2 liter sapoe. Teu batuk aing mah 2 liter. Aing sia 2 ember. Beda-beda ting Cihaneut. Omat Cihaneut teh abuskeun kana kulkas. Jadi CTS Cihaneut. Alhamdulillah mudah-mudahan cing lehat anda teh keur usum. Alhamdulillah cing jager we komopan ayeuna urang nying hareupan bade puasa. Nya cing sehat ngaloyan puasa teh urang cing dibere kesehatan. Amin. 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 Puasa teh ngeunahan hawa nafsu, nahan dahar jeung nginum. Oge hakikatna moal hawa nafsu ngomong naon sia.
Itu na yang ceramah. Pabeli. Boleh ngomong teh is. Segala rupa ge urang teh kudu nurut kemampuan urang agama Islam. Mata kudu diajar puasa. Heeh, is diajar. Ulang ngajak kodin ka aing. Ulang ngajak bandar gitu. Ulang aja ke warteg kan. Ya apa. Naon-na. Insyaallah. Sagala rupa ge urang teh kudu tumarima kana kodrat jeung rodat pangeran Gustinya. Teuing mah sia we tuh sumuhun. Naon-na mun tak kitu ari umat Islam wajib ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Eta ba sumuhun. Leres pisan, leres. Amin. Lebaran tereh sabulan deui. Puasa minggu kasih. Tadi kisiran. Ya enggak kan mah mangga maknu nying lah. Diterima. Hanunun. Ayak mingeunya naon nya denguh ni. Diuk lah, diuk kan. Kasetrum. Ini ayak mana bro haji goblok. Babaturan aing kabeh teu normal. Omeaneun wungku aji. Alah si ieu irungna gede, ieu pongpet. Eta buuk nepega awut-awutan gitu. Tau ngahina lah banjur teh. Makanya yang irung aing pongpet. Ya minat-minat ning aing manggeus yakni. Ya makasalahan lagi nung kahina men datang iyo nihina datang iyo nihina datang ay nihina lah lamun siya menghan magobrok siya kangontrak ke tarakabaya nah siya bawa kena kakayaan lain urusan kena handa kakayaan siya anak kudu ngukur diri Hina kabatur. ngahina wae kabatur na beungeut siang dengok deg asep ko tuh. Sang itu beungeut siang jeung bool aing teh. Ya, lamun maneh ngahina kabatur berarti maneh bakal dihina deui ku batur. Ulah ngabuli. Ulang itu maneh. Ke hampura. Komo ayeuna rek puasa. Dina puasnya ge mah tara puasa ge nyaho. Di studio siang teh udut wae Aing nyaho sa studio unut jeung unut. Mina-mina deui tong itu ya, mendang hampura mah lain urusan rek puasa teh. Puasa. Ngapoe mendang hampura mah. Di mana ngalakukan kesalahan mendang hampura ka batur. Komo siya tunggang ngahina ka batur, mendang hampura ngapoe. Iing siya di kampung anu datang ka maneh mendang hampura. Neng anjing. Gede amat cek tuh. Hampura we hampura urang hampura. Ulahnya kali-kali deui ngahina ka batur. Da urang tiga hayang tiga batur sarua ngomong teh normal, tapi pan aing mah indungna kieu heuh. Tarimakeun we. Ditarimakeun deui ku urang mah naon bro? Oh sia naon anjing. Oh juga teh dudungan. Anu ngagaji teh sia teh. Gaji mana? Apa eta teh nu ngagaji? Urang ge nyaho, pan maneh ngagaji teh pan urang digawe, lamun urang teu digawe mah moal ngagaji. Gawena. Antara pemimpin yang bawahan teh sabenerna duana lagi manfaat. Ya. Da pamimpin mau disebut pamimpin lalu leuweuhan apaan? Lamun eueuh bawahan disebut pamimpin ku saha? Yo. Ada sia mana MPR. Sia moga-moga ka aing anjing aing teu bibilueun. Lain aing mah bibilueun ieu mah. Urang mah ngomong ka si ieu ye ngahina. Wae ka batur anjing. Kalau tengah budak akhirnya ke sana. Tengah ngoro tengah budak kamari aya orang aya inung nyusuan dihina ku sia.
Beda susu na lepet. Sia lepet jeung di sabelah. Anu ngaran nyusuana kabeh ge bakal lepet. Kabeh ibu-ibu mah kitu lamun ngejusuan kitu. Da ibu-ibu teh dirungsak teh ku kaum lalaki kabeh oge, da baheula mah keur marawan teu kitu, dirungsak teh ku kaum laki-laki, nu mata ka awewe teh mana teh kudu ngahormat. Daeng anjing. Sak nama ku alo. Si jijikan awewe anjing teh. Lain cai oge mana ulang. Nawe ka batur aya itu dihina, aya dihina. Aya nini anu bongkok dihina ku sia. Kuno nama bersyukur aya nini nu bongkok ka hareup teh coba lamun bongkok ka tukang rek kumaha dia. Lamun aya hujan ngerebak anjing. Mana mah teu bersyukur hirupna. Nikmat. Eta teh ubud nikmat nih mutna. Hampura we hampura. Kurang dah hampura aina ulah sakali-kali dia lamun mana sakali-kali dia ngahina ka aing dipeunjit jah wae. Moal dibari nyawa wae. Naon teh teh? Cai urang poho deui ngaran mana tidak? Hah? Ngaran mana? Ngaran urang? Heeh, Uyup. Syak Uyup. 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 Oh, Usup, lain Uyup. Oh, Udud. Udud mengelepus. Uyup. Oh, Ungkluk. Jauh-jauh kena ungkung. Uyup. Oh, Herman. Dah enak bener. Jauh-jauh goblok si tidak ucup kena Herman. Apaan karena orang teh Herman Uyup. Manehna we jong janji kawan Herman Uyup. Ai pagawean yang ini we ungkat-ungkut. Daun. Ungkat-ungkut pagawean. Nu matak jadi duit urang mah ungkat-ungkut. Dagang lukut, lain dagang ungkut, ungkat-ungkut. Oh, tukang urut. Ungkat-ungkut, ogo. Naon sih teh? Kukat-kukut, nah eta budek. Lain budek pan ngomong nak kieu anjing teh. Arti. Oh, kukat-kukut, nah eta kukat-kukut. Ngukut naon? Nyangukut hanya doang. Sasatuan, naon wae? Ayam. Kut bangsa. Oh, ayam. Entok dikukut. Banyak bangsat dikukut goblok. Manuk dikukut ku urang. Domba dikukut ku urang. Bebek, anjing. Omongan kumaha ieu teh. naon mung hang bebek tengukut lain tengukut di mah bukan dalapan ai ha bebek nah tadi aku lain tadi aku teu bisa nyebut we urang Nyebut aku mah teh. nah sia mah normal nyebut eta ai nyebut eta ibu ngamuk ka ai Nah kumaha. nah pira nyebut bebek kana urusan jeung ibu-ibu dawa urusan dengekeun ku sia sia mah pan normal aing mun dimendetak ka dengena beda bakal beda. ha bebek ha eta naon sok sakali-kali ejah maneh ejah kumaha de ejah oh b sok
me Hai. beb anjing Pau. omong terus salah mau jemput bebek naon